Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Arurang ti kelompok 5 dina danget ieu bade nyuguhkeun hasil resensi film anu judulna The Billionaire. The Billionaire. Judul filmna nyaeta Top Secret aka The Billionaire. Genrena nyaeta drama. Sutradarana Songyos Sugmakanan. Studiona Nadao Bangkok. Distributor film nyaeta GMM TV jeung Taihub. Durasina 131 menit. Rilisna tanggal 20 Oktober 2011. Basa anu digunakeun nyaeta basa Thailand. Aktor atawa aktris anu maen dina eta film anu kahiji Pacara Chiratifat anu jadi Top Itipat. Anu kadua nyaeta Som Bon Suk En anu jadi mamangna Top. Anu katilu Tanom Asa Warungreung nyaeta bapana Top jeung tokoh pandukung lainna. Aya oge sinopsisna sakumaha kieu. The Billionaire mangrupa film nu diangkat tina kisah nyata. Nyaritakeun ngeunaan hiji budak ngora anu jenenganana Top Itipat. Manehna boga ambisi gede kalayan jadi hiji pangusaha ngora anu sukses. Tibatan kitu, kanggo ngawujudkeun cita-citana eta, jalan anu kudu diliwatan teh teu gampang tur rumit pisan. Pemudeui dina umurna nu kaitu ngora nyaeta 18 tahun. Film ieu loba nyaritakeun kumaha perjuangan Top nyaeta lalakon utama tea dina ngawujudkeun cita-citana. Mimitina keur umur manehna 16 tahun, si Top teh nyaeta pecandu game anu bangenan kulantaran bisa ngahasilkeun loba pisan duit dina hobi eta. Tapi bisnisna eta teh henteu bertahan lila lantaran katenaran manehna dina dunya eta teh dianggap ilegal. Nincak umur 17 tahun, Top nyoba cara lain dina ngahasilkeun duit, nyaeta ku cara dagang kacang goreng khas Thailand di supermarket. Harita teh manehna oge eukeur kuliah jurusan bisnis. Tapi manehna teu pernah asup kuliah kulantaran mikiran bisnisna. Supaya tetep menang materi kuliah, manehna mihapekeun tape recorder guna ngarekam materi nu dipaparkeun ku dosen di jero kelas. Samemeh dagang kacang goreng, Top ngalakukeun heula survei lapangan. Manehna nalungtik kumaha cara menangkeun rasa kacang goreng anu ngeunah. Mimitina mah bisnisna sukses tur muka cabang di mana-mana, kalayan bantuan mamangna. Tapi tungtung nama usaha ieu teh gagal deui lantaran mesin paragi ngagoreng kacang ngaluarkeun haseup tuluy ngaefek kana tembok supermarket. Antuk nama anu boga supermarket ngabatalkeun kontrak sewa tempat. Tuluy si Top teu meunang icalan deui di dinya. Tah dina umur Top anu ka-18 tahun kaluargana bangkrut jeung ngabogaan hutang 40 juta baht. Kolot si Top mutuskeun pindah ka Cina, tapi manehna tetep cicing di Thailand jeung mamangna. Harita Top ngerasa kateunggel tur nalangsa pisan. Tapi harita Top teh teu mopo memeh manggul, malah mah sumangetna dina ngudag kesuksesan mingkin luhur. Ide-ide anyar muncul ti dinya diantarana nyaeta dagang snack rumput laut. Manehna mutuskeun arek nekunan bisnis dina bidang eta. Top meuli rumput laut atah kacida lobana. Manehna minta tulung ka mamangna kanggo ngagorengkeun. Rasa rumput laut gorengna pahit, tapi Top teu pernah taluk. Rasa manehna meuli rumput laut atah, mamangna ngagoreng rumput laut di imah. Mamangna labuh tika dibawa ka rumah sakit. Balik ke rumah sakit, Top nyoba ngagoreng deui rumput laut tapi keukeuh rasana kitu-kitu keneh. Top mikir kumaha carana nyieun rumput laut ameh ngeunah jeung rasana henteu pahit. Akhirna manehna ningali sesa rumput laut anu kahujanan kamari. Tuluy ku manehna eta rumput laut teh digoreng deui. Rasana oge henteu pahit kawas nu kamari dijieun. Manehna boga cara hade dina ngolah snack rumput laut, nyaeta diibunkeun heula samemehna. Nalika mamangna balik di rumah sakit, manehna nyoba ngadagangkeun snack rumput laut di supermarket. Dijualna laku pisan, tapi ladangna oge henteu sabaraha. Manehna mikir kumaha carana usahana bisa berkembang. Akhirna Top nyoba ngadaftarkeun bisnisna di 7-Eleven.
Mimitina usaha manehna eta ditolak, tapi Top teu pernah taluk jeung terus ngaalusan deui prodakna make kemasan anu leuwih leutik jeung hargana anu bisa dijangkau. Manehna ngapresentasikeun deui produkna di 7-Eleven kakarak ditarima. Manehna dihegaikeun gawe sareng, namung manehna kudu boga pabrik. Top Itipat ngabangun pabrik kolotna anu geus disegel ku cara ngajual mobilna. Akhirna pabrikna ditinjau 7-Eleven. Manehna teu waka dinyatakeun lolos sabab masih keneh loba kakurangan di eta pabrik Top Itipat. Top Itipat janji bakal ngomean eta pabrik. Akhirna gawe sareng ditarima. Tidinya manehna jadi milioner anyar di Thailand. Top Itipat mawa deui kolotna ti Cina ka Thailand jeung mayar kabeh hutang kolotna. Film The Billionaire disajikan secara santai. Loba adegan anu bisa ngahudang inspirasi rumaja. Alurna gamblang henteu pabelit ka ditu ka dieu. Tapi dina ieu film loba carita anu dipotong kajadian-kajadianna henteu dicaritakeun sacara detail. Ngajadikeun nu lalajo mikir 2 kali. Lantaran ieu film ti luar negeri, alih basa nage sakapeung loba nu teu kaharti. Film The Billionaire cocok dilajoan ku rumaja, utamina nu keur ngarintis karir. Sabab loba pisan motivasi anu bisa ngahudang sumanget rumaja dina ngudag impen jeung cita-cita. Gagal sakali lain hartina gagal salamina. Diajar tina kagagalan tong jadikeun mangsa kaliwat urang, janten hahalang tina ngawujudkeun impen sareng harepan urang. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.